حضرة النبي المصطفى. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah. Lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan. Ieu kena sanksi. Hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya. Sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh. Turunlah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zinah baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah kene. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta, kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi. Zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun gunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari ambalaya di unggal-unggal perumahan. Masyaallah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar masalah. Leuwih jahat. Masyaallah. Matak turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah.
ditinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di jero hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah. Nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih ta hayang naon ta salat tarawih ta coba hayang kaing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana kadinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjarana kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar. Anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu baseuna. Heuh kaseuneukkeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Hasud. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahanana anu bengek. Batur anu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan. Batur anu kabeli di mobilnya anu di opnam. Ieu karana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeuli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Bukan naon si sia aing jeung aing sombong ngaranna. Atawa keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zaru zahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleu ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang cek pemajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedadelan tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa leulekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teh dosa eta ku mungkus kitu teh leulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta, geus kolot ge teu bisa. Henteu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok caricing di hareup. Kunaon emang ge? Lah, ribet aing deuleu sia. Aing kaalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji. Sok didija. Sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jalan naon lain deuleu sia mahal
daripada aing ngeulekeun batur enak lah incuran deulekeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideulekeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajnabiyah ulah di urang mah tah hesepan ku ari di Arab mah kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeulean kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab mah teu bisa neuleuh sejahat-jahatna di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah Masya Allah tuh hese jangan make jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana da kumaha deui coba ayeuna ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cak ate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teh becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon ge aju kadeuleuk bae pan urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideulekeun bae tah komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cak ate udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuk ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladan mah rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah beuh meureunana ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi
di dieu teh aya nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom, cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub, terus bae ku urang. Aya ti dieu teh handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsu amaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru as-sahwat al-ghadab eta kan kudu dipiceunaan ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat. Aing geus makan ku urang di omean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol keneh teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Itu bener gitu. Tapi rada deureuk geus gitu. Ketika manggian sakitu bae. Numantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiranna kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan. Kan mantep. Didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh. Pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang neuleuh di kota, nya parutih, nya bagus, ngalaluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan. Resep amat nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah jiatu nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun. Jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleuh atuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu. Ayo coba ye sabaraha ribu jelema tek-tek ceuli anu kos kitu bae ge. Ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji lah bae lah. Ki Haji na malah mah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Mantak aja resep ka kota ge. Ya kota deui lah. Engko ada cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batin. Masyaallah. Yes, saya ditinggalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sajasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mantak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi orang teh dititah toaf, satu sisi orang toaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teh bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toaf, jadi toaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toapna toap Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh ge emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toap sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toapna mun bisa. Nah, belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang, tama taklid dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh, itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toap kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toapna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese. Nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta
kabaran orang jeung urang takron yang hidung kabaran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teu budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu sugutan teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum deh kumaha tanu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa tawaf mantak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya kebetulan nah lumayan sekian teh tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu bam muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teh kadeung eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad manggeus teu ka masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zarurul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan sagala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo ngusruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya ente ana Jibril aya teh di barengan Muhammad
geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi ditanya henteu Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah woi zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita ieu beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing ade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kanjeng Nabi tungguan we di dah naik Kanjeng Nabi mah sorangan berarti luhur jasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kanjeng Nabi mah teu hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kanjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan